Cimitoha goblok. Kamari titah nukerkeun duit, ari ayeuna kalah mikeun duit mesti tukerkeun sakali bikeun deui. Ah, ai. Kamana si Haji teh nya? Eueuh di teteangan teh kali tu ka dieu ge nya. Kamana? Itu kitu heueuh, itu mun si Haji teh tukeun maling suluh, ungku ganti pipir batur. Aing beratnya ieu lamun teu butuh mah da aing teh. Moal ieu butuh we ieu teh usul beak Eta si Haji teh nginanya keur maling suluh batur Haji. Maling suluh manehnya Haji. Gegabah sia nyebutkeun maling suluh ka aing. Aing mah minta ieu teh aing mah kasakeun gula di Saha teh nu batur sia. Nu si erat ieu teh daos minta aing mah nya naon sia ngeriweuh. Aing mah geus minta ka si erat nih sia nyebutkeun maling sia kade we bisi maling ke teh Haji. Aduh. Level goblok sia teh aing mah nya emas loba suluh maling. Oh, piraku we tah tu nyokot suluh ti pipir batur lain nita atuh ka batur nita ngala. Rek naon sia neangan aing? Iya, aing mah nek nukerkeun duit cenah kamari. Salah cenah cek mitoha teh. Duit naon sia teh? Cenah kamari teh cek mitoha teh cenah kudu jadi genep teh lain nu kieu, cenah ieu mah lain bebentukanana lain kudu genep, cenah lain nu peang kieu cenah. Yang nu eta yang nu biru. Ya udah dipikir-pikir mah lain urang jeung maneh nu salah. Nu salah atuh. Nu salah mah mitoha, maneh jeung salah ki maneh barodo mah da. Udah nya. Teu salah naon? Nitah naon gada jadi genep cenah ieu teh aing mah katu dicarekan aing teh Haji. Kunaon sia ieu? Aing Haji. Oh sia kunaon eta beungeut. Aing mah pokok ge Haji sia teh tuh. Bararonyo Haji. Cabok aing mah ku mitoha goreng sungut. Gara-gara duit iyo atuh Haji kumaha tutulungan. Kalau kakurapan sia kalau siga bagong bentol atuh rupa Siapa teh. aing teh kalah ngahina atuh Haji. Tuh mah aing ngetulungan atuh Ji. Ya duit cenah atuh tukerkeun deui atuh Haji nu kamari we tukerkeun Da cenah. geus eueuh duitna oge. Kemanakeun? Ya mah sudah geus dipake balanya atuh. Terus aing kumaha atuh Ji dicarekan deui cabok deui ke aing teh ku mitoha goreng sungut. Ngomong nawe kieu kitu. Kamari teh kitu nukeurana ka jelema saliwat gitu. Jadi teu apal saha-sahana jelemana gitu atuh heuh juga balik da deui da urang jeung maneh mah da teu salah memang kitu maneh we nu bararodo. Kok geus balik ka ditu sia teh Aing ti mana neangan duit gantina atuh Haji. si goblok dicabok nu pikeun ka babak belur gitu aing mung meuni kudu ditukerkeun duit da kamari geus perjanjianana mal nyalakeun mal malikeun deui peduli aing mah da lain aing mau disiksa na oge memang bodoh we eta mah si malaratna.